Assalamualaikum, tepang deui sareng simkuring Ujang Comro. Dinu danget ieu simkuring bade nyaritakeun bobodoran Sunda tentang polisi bedul jeung santri neutreg. Wilujeng ditontonnya. Dina riungan di bumi mama ajengan hiji santri gawenangan hulang-huleung sajeroni ngabandungan katerangan ti guruna. Cek ajengan, mun hayang menang kabagjaan, orang kudu terang kana alamat Allah. Ngajugjug alamat Allah mah aya dina rakaatan salat. Sogra urang tataan. Isya 4, subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3. Geuning babari nginget-ngingetna. Cek eta santri gegarendengan. Barang nepi ka imah, gutrut we eta santri teh nulis surat. Kahatur Gusti Allah di 42, 443. Nun Gusti, ya abdi sejadu mehes ka salira. Nepangkeun abdi teh hamba salira nu teu kinten leketkeun dina ngalaksanakeun ibadah. Siang wengi teu weleh sumujud, babakti masrahkeun raga sapujur. Abdi mah tos teu kaemutan haliah dunya, estuning madepkeun diri. Sagemblengna ka salira. Nanging dina waktos ieu mah rumaos abdi teh nuju gaduh kararepet. Eta patali sareng hahargaan anu nerekel. Katambih pun anak nu cikal. Ayeuna tos sakola. Saur guruna kedah enggal-enggal mereskeun bayaran sakola. Tah ku kituna ngalangkungan ieu serat abdi seja mundut si pewelas teh Gusti teu ageng 100.000. Hatur nuhun sareng diantos walaranana. Baktosna santri nu teu weleh babakti. Sup weh eta surat teh kana amplop. Jadi ke kantor pos. Nikreh ti imahna keneh. Tapi kantor pos geus tutup. Nyasup we kana kotak pos. Ngan lantaran neundeuna rusuh, surat teh dapon newel. Atuh blok we murah ka jalan. Tepung silila guruduk polisi. Duaan datang kana motor. Satadina mah mudag anu ngalanggar lalu lintas. Rek lebah kotak pos. Eureun bari culang cileung. Dieu mah siga mubus ka kantor pos si kasebelen teh ceuk saurang. Lain nabiur ka ditu malon baturna ka kantor pos. Dewek inget keneh jelemana make jejer beureum. Eta tuh udah ngajalankeun motor teh mani lawan pisan. Nepi ka teh bisa nyusul. Bae atuh pirage ngalanggar teu make helm. Sigana urang dieu cek eta dua polisi padu omong. Ke. Ari eta naon euy? Cek nu hiji bari nunjuk kana surat. Surat euy. Sigana mudak dina kotak pos. Teu bener ngasupeunana. Cik urang asupkeun deui. Cek baturna. Kop kana surat memeh diasupeun teh dibaca heula. Nya seri sorangan. Aneh ieu jelema muratan ka Gusti Allah. Cik urang buka. Bari gereum dibaca. Baturna milu maca. Jelema stres geuna mah. Geus poekeun. Cik bere atuh. Bere naon? Asupan duit pira 100.000. Teu boga. Mun boga 75.000. Bae saayana we bikeun. Jajabkeun ka imahna bari balik. Karunya euy sigana manehna keur butuheun pisan. Pabuburit eta dua polisi teh
nganterkeun amplop ka imah santri. Jang, ieu surat ti Gusti Allah, cek polisi. Hatur nuhun Pak, cek santri. Alhamdulillah nuntos diwalaran, cek santri dina jero hatena. Bari bus ka imahna. Gancang si suratnya dibuka. Terus kerung bari mikir. Teu angkekeun deui. Gutrut we manehna nulis deui surat. Gusti hatur nuhun kintunanana parantos katampi mung aya pamundut ti abdi kapayun mah teu kenging dititipkeun ka polisi ning dipotong 25.000 kitu we carita singkat ti simkuring Ujang Combro. Wilujeng kanggo bahaya pamirsa sadayana kahibur nya tong hilap like share subscribe sareng komen ji kapayuna carita dongengna langkung tieu langkung seru. Atur nuhun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.